Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah Pamanitada sahabat kiai, pamanitada sahabat ustad, pamanitada sahabat tokoh, pamanitada sahabat masyarakat, mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buka bank terus bae. Cak Allah falahu azabun. Siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol maya di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol ma fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena ham wal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng gede lain gede beteng gede beteng mereuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut beteng dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba. Ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum kuleungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warimah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayakhafuhu bil ghaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kuku mage henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae moal aing mah kadeuleu tegerna. Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini. Iya belum ada. Ini ya udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Nggak punya uang gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu oke nya 3 tahun dah udah ini mah. Ya udah bawain satu dah. Tuh iya teh kan. Geus leutik ya. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi Kiai pagi, aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu aja nah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa sih kan itu banyakit dibawa ku nyana
hayang dituturkeun ku santri moal bisa tuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pesantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama. Pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran deuk nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak beuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salatkeun teu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona memasak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ke masjid berjamaah Allah nongkrong kiai nongkrong ngajinya kita naon kita aing macan boga mau ke ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis kitu modern tah mah ni mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabelah dia geus embungnya sih bau geus kos kitu bae mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae sapir ka Allah mah teu kudu bisa kerja di mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu nya seuh agak satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoun kabeh ka rahasia pesantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak
mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik. Tuh sabulan 2 bulan guys, jangan rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawa mina bina bina tu ambilin. Baru ceramah tu bukan mantul. Kita bang ngaji di pondok makos lalagaan. Nabi jatuh mana bayadun. Leng saminggu tu ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tetep geun bae geus. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisa nyana kebeneran dari korina jeng korina can datang hawasina aceng banyak siap nyana pan jadi kori pohara jasa pan ya beda sautak saeutik lah beres teh tuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus hagas mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cekeun santri kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji kemetakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dirinya mikirnya berarti iya nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik der bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad bae wae nonton bola menonton bola bae da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu. Nun teu maju kabeh ge maju dak di Jakarta coba nu nyekel masjid pondok pesantren naon kata musola santri salap mayoritas hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang urang Serang urang Tangerang salap di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain tapi belum keluaran salap masya Allah salah sautak saeutik mah geus maafu naon eta teureuna basicna awalna memang maksud ibadah jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa kudu sok ibadah nikmat tapi lamun masyarakat dek ibadah dipimpin kudu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui
sakitu hebat capetangnya nanti lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae gunana maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata nu pasantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang, teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur, ambuk. Naon eta? Niatanana. Geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit. Ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge di onang kuari henteu. Atuh sia teh kuari mah geus boga apaan sana ngredit. Goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama, kuari mah punten mama nu kan. Aya kanan kuari mah geus di luar nyaritakeun lain kiai teh mah kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangeun mah kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd Gusti Allah teh bakah ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan urang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Isyam nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantak ilmu zuhurin ya Allah setik bata mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu azabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus baiknya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngadeye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus baik berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksa nangke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung ngareuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh aya mah beteungna gede lain deui aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae
aing sial cenah kiai gendut jantu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cek sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema teh suudzon coba ge kiai anu asup Golkar mah ka jelema suudzon bae kiai anu asup ulah asup Golkar pamarentah bae nyana sering jeung pamarentah bae nyana asup di jero suudzon bae ka jelema teu meunang nanaon suudzon bae mantak boro-boro jadi wali jadi solihin ge lain diganti ngaran moal lantaran suudzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pamarentah suudzon teh terus bae kasasaha ge suudzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suudzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suudzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing mah ka pamarentah ge waya jeung pedagang dakwah aing mah waya jeung masyarakat nyana mah tilok aya suudzon-suudzonan biasa bae ka Gusti Allah nek duduhkeun ieu mah aing mah ka Gusti Allah waya nita ngazakat waya nyaritakeun teh jujur ka pamarentah teh pinarakaeun ka kabeh ge jelema kabeh ge yeuh bakal pae lempeng ngeunaheun kadengena sanajan teu nuturkeun tapi sanajan teu nuturkeun ngan kadengena mah tetep bae ngeunaheun atuh nyahoeunnya lagi kanu ngeunaheun mah masyarakat ge aya nuturkeun mah tuh henteu tak kos gitu tah lempeng nah iya keur carita falahu adzabun alim bakal disiksa famanita da jelema anu teu nuturkeun ka Gusti Allah pasti disiksa di dieu keur carita cobaan masalah buburon kunyana dirumpak atuh puguh ku Allah dilarang kunyana dilaksanakeun takabur berarti teu nurut ka Gusti Allah pasti disiksa anak puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus baik motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus baik ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah bisa ngalaksanakeun sagabeh parentahanana bisa ngajauhan sagabeh laranganana sehingga orang maut aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala digiring di mahsyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uga di bawah bendera panji-panji guru-guru urang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal wallahu a'lam. Nah aya instruksi ti Gusti Allah dalam rangka dakwah nak cek Gusti Allah Muhammad lah eta jelema nu diajakan ku aranjeun hajunya nang ngalelewe kana ajakan anjeun yane kana agama ngalelewe ngaheureuy-heureuy nyana teh ngahina-hina nyana eta teh balieuran bae tinggalkeun heula untuk sementara. Hiji, kadua jelema anu katipu ku kahirupan dunia sehingga nyana teu beunta mata hatena. Teu neuleuh kana agama nu lurus, eta ge balieuran heulanan. Geus rada tiis sugan asup wa bihi antubsala nafsum bima kasabat
laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi'. Tugas anjeun mah mat cek Gusti Allah ngararapih jeung ngabeberes makhluk supaya nyahoeun ka pangeran nu asli nu ngadalem langit bumi katut eusina jeung supaya nyana ngalaksanakeun instruksi-instruksi perintah-perintah Allah. Coba lalaunan macak Gusti Allah balieuran heula tinggalkeun ke datangan deui ulah datang ka nyana terjerumus ka neraka ku sebab nyana can nyahoeun ka pangeran nu asli. Tugas anjeun teh dakwah supaya nganyahokeun manusia nyaho kana bener. Lain haju ditinggalkeun geus lah aing mah moal hayang deui ka sia jadi siapa diri. Naon kitu ngaranna diajakan ge kitu-kitu kene bae. Geus aing badak indit teu meunang kitu ta nabi mah. Teu meunang kos kitu kudu tenang arahan kumaha carana. Lamun urang ngampakan kayu bongkolna kayu Ambon uratna sing paringkel. Eta here hese jasa kudu ku ahlina. Lamun nu lain ahlina kampak beak 12 can kukumaha. Can kukumaha se tapi lamun ku ahlina mah dideuleug gonyan oh ka dieu uratna trek lalaunan. Ke ka dieu deui trek lalaunan, ke ka dieu trek lalaunan. Ternyata sakaligus lah urang nu neuleukkeun aja ngeunaheun. Nu neuleukkeun ngeunaheun asa deuk bisa. Begitu orang nampak, tuh kelek sengkleh. Ku ahli dakwah babar. Ieu mah hese jasa ye kunyana ge geus dikitukeun hese geus dikitukeun hese ditangtungkeun kunya di beji. Moal nyahoeun ka beji ku mah lain kampung beji mah. Beji kunyana trek. Wah, langsung dikampak. Engke beulah sorangan. Ngabeji ge aya henteu nyaho uratna mah tetep bae hese bae. Nggak bagal tapi lamun nyaho uratna mah tek ngeunah awewe eta sarua jeung bongkol Ambon hese teh awewe teh beuki berat mah leuwih berat awewe mah wah bagal we hese jasa tah ieu teh kudu dibeji bukan geus teu bisa geus teu gampang. Eta nu mata kaju pepegatan ancur-ancuran padahal mah anak geus 5. Tapi tetep bae teu bisa dilanjutkeun deui. Naon eta? Lantaran ieu ngabagel. Wese, lain hese deh. Wese jasa. Hese. Pan aya awewe mah hayangna kieu. Babari sebenarnya awewe mah hayangna. Kak. Deuk ka kotanya. Mana tuh duitna? Sabaraha butuhna? Butuhna aya bener mangsa 2 juta mah. 3 juta. Wow, abang sayang. Kos kitu eta. Awe mah hayangna kos kitu. Geus di momoy. Balik dia nanti kota. Aya balanjana, aya. Kira ada ka kota deui. Bisa di ka kota deui disadiakeun dia tah 5 juta. Bah, atuh jana ge geus kikiran bae. Eta awe eta kos kitu. Lamun dikurangan deh kurang. Sabaraha butuhna 2 juta. Jejaya ge 500. Asana saminggu moal nyambel. Kapangi mah kapangi. Sakumaha jeung musuh. Lah eta beji eta kos kitu beji. Eta kos kitu beji masyaallah. Hese. Hartina kudu nyaho urang. Orang lamun keur boga bere ngan tetep dinasehatan ye duit macekel bae lah itu butuh mah ulah boleh dipake cek urang teh cukup tah nasehat. Jadi ketika nyana minta deui urang teu boga iya atuh aya boga mah insyaallah ye ge keur usaha ieu macekel bae sakitu can aya ke 2 poe 3 poe deui masalah boga eta ngaranna nyaho urat. Nah uratnya lagi atuh geus pahamun nyana ge. Lamun jauh duit cek urang teh ge 500 tah aing neuk los bawa henteu geus sabodo lah atuh ujianna di beji ge eta jadi eta urat tah masyaallah kudu leuleuh jeung awe sakumaha nampak endog beubereum oyak-oyakan peupeus
aya kan beubeuh acak-acakan ieu tah masyaallah. Nah dakwah ge kos kitu. Bayangkan coba Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umurnya 900 tahun nyana dakwah datang ke 400 tahun kakarak diangkat jadi rasul. 400 tahun diangkat jadi rasul nyana dakwah bae terus datang ke umur 900 tahun tinggal 50 tahun deh nu milungan 50. Coba cak Kangjeng Nabi Nuh eta lamun lain rasul geus ditinggalkeun ka mana meureun. Ditinggal mata Kangjeng Nabi Yunus, dakwah kakarak ninggalkeun doang ge eta disiksa ku Gusti Allah. Bentuk siksaanana diasupkeun ka jero laut. Dan tarajana ninggalkeun kaum cak Gusti Allah kulawan haju ninggalkeun tugas maneh mah dakwah. Daekeun jeung teu daekeun lain urusan maneh. Yunus, urusan aing cak Gusti Allah siapa dakwah mah dakwah bae. Tah eta teh rasul-rasul nu baheula teh ku urang teh kudu dijadikeun contoh, dijadikeun itibar terutama urang ku ari sebagai umat Kangjeng Nabi. Urang Kangjeng Nabi na dakwahna aya metode khusus atuh kurang tinggal nuturkeun bae, urang turutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan konsepna ti baheula di zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim datang ka Kangjeng Nabi Isa, datang ka Kangjeng Nabi urang, wabeh dakwah teh kudu ngalepaskeun dunia. Lain haju nyeun proposal. Dah, teu ieu mah geus, ieu mah dakwahna lamun nyeun proposal, ieu mah dibarengan ku syaitonir rajim. Wah, ti baheula deuleu Quran, ngisahkeun berbagai nabi. Nu acak-acakan dakwah lamun geus sayang dunia gas moal luhur agama moal luhur setiga-tiga can moal bae eueuh ti dituna dakwah nabi mana dakwah nu titah neangan dunia eueuh lepaskeun tina dunia urang lamun ngadengekeun lamun urang kayak dihareup bakal aya sejarah Kangjeng Nabi Ayub ngan jauh keneh kenu bakal dihareupan mah urang Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub mah jauh keneh asana bangsa aki-aki maka buru paeh ti heula rame jasa mangkani. Ya Allah Kangjeng Nabi ieu sakedeung deui mah Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ayub emang kumaha coba dakwahna begitu dakwah terus nyana ngajakan nyana ibadah nyana ngadoa digoda ku setan terus bae nyana mah salat lah cak setan teh eta mah ibadah jeung dakwahna ge sakitu husuna ge nyana mah hayang dunia tama kos kitu ya Ayub mah jujung kelan salat dakwah ka unggal lembur tama neuk kumpul-kumpul dunia dibuktikan ku Gusti Allah dunianya na dibelem kabeh ku Gusti Allah teu boga sasiki-siki aja tetep Kangjeng Nabi Ayub dakwah Kangjeng Nabi Ayub salat goda deui ku setan tetep dakwah we geus teu boga naon Kangjeng Nabi Ayub geus eueuh sasiki-siki acan dakwah lah cak setan tama dakwahna ge tama hayang supaya anakna jeung keluargana rapi bareres tama sararehat tama tetep bae nya mah hayang keluarga dipaehan anakna ku Gusti Allah bueak kabeh dihareupeun nya kumaha tah harta geus eueuh anak geus eueuh pamajikan masih keneh aya 4 dakwah terus Kangjeng Nabi Ayub teh dakwah salat ka kampung eueuh anu nuturkeun masyarakat lah cak setan teh mah nya mah dakwah ge hayang pamajikanana supaya raresepeun jeung dirina supaya sehat abeh kabantu-bantu dibere panyakit ku Gusti Allah ateu borok kabeh sakujur awak bau harta geus eueuh nanaon teu boga setik-etik acan anak geus dibeakeun ku Gusti Allah awak lah geus dibeakeun ku Gusti Allah tapi tetep Kangjeng Nabi Ayub mengajakan bae dakwah terus satungtung masih kena bisa lempang Kangjeng Nabi Ayub dakwah terus bae salat terus bae kabelah dia nangis teu daya teu upaya karak pamajikanna ninggalkeun tinggal hiji deui Siti Rohmah tah dibawa ka sisi gunung Kaguha diamparan kudang daunan cak Kangjeng Nabi Ayub ulah diamparan kudang daunan masih kena dunia tama kos kitu mah ulah Kangjeng Nabi Ayub geusik nu aya bae geusik nu aya
beres Siti Rohmah nah bolak-balik kadinya bolak-balik geus Siti Rohmah teh geus kacapean ngadoa ka Gusti Allah noel ka Kangjeng Nabi Ayub Kak bu harta geus dibeakeun ku Gusti Allah anak geus dibeakeun pamajikan geus baralik tinggal kula doang awak geus euleut tulang geus kadeuleut atuh jaka ka Rasul jeung Nabi ngadoa bae tuh ka Gusti Allah supaya cager-cager awak kumaha eta Kangjeng Nabi Ayub indit sia Rahmat indit ulah ti aing masih keneh sia kos kitu hayang naon kitu boga awak bagus berarti teh lain deuk dakwah kos kitu mah indit ulah ka dieu deui pokona tinggalkeun aing masyaallah saha nu kuat coba kos kitu saha nu kuat tah eta kos kitu Kangjeng Nabi Ayub teh aing mah hiji we Allah jangan teu jaritakeun coba siapkeun proposal Gusti Allah hina di akhiratna kiai anu make proposal hina kajen kumaha ge nyempilkeun di jero dakwah teh jang kahirupanana nanaonna pasrahkeun ka Gusti Allah Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga pabrik henteu Kangjeng Nabi apah kacaritakeun boga kebon henteu susah Kangjeng Nabi hiji mangsa Kangjeng Nabi keluar ternyata si Abu Bakar aya di luar ger papanasan torojol di Abi Hurairah nyekelan beuteung cek Abi Hurairah teh ieu kula mah lapar jasa sabaraha poe we kula mah geus 2 poe kula geus sapoe cenah sampai sapenting teu dahar kula geus 2 poe cek si Abu Bakar teu dahar torojol cek Kangjeng Nabi aya naon maneh ieu Abu Hurairah sapoe geus teu dahar sampai sapenting ente Abu Bakar geus 22 penting kula geus 3 poe Masyaallah dongeng teh dongeng kos kitu hayu urang siap bae dakwah perang panghareupna pedang pangsekeutna wah gimbir atuh hujanana musuh kuari mah kiai teh dongengna lain kos kitu lain ente ngajukeun nya geus turun jan kitu kan buat kan geus turun jan oh turun geus sauti anu motong sial jasa tapi kuari keur nyieun deui kamari naon kamari mah fotona foto pondok kuari majelis eta keneh kan lah geus we hiji-hiji ke musola batur los dongeng teh kos kari nyaho aing kabeungeut-beungeut nu kari itu nyaho jasa di Belaraja loba di Cisoka loba di Sepatan luanget gua brang geus pokona wah di Cikupa loba nu eueuh teh di Pasar Kemis henteu tah mah di Pasar Kemis beneran teu tinggalin dek maju kumaha agama puguh kiaina ge ieu di jerona teh sambil menyelam minum air beres teh mah dakwah kos kitu mah moal engke da silih omongkeun kiai nu karitu suuzonna gede jasa kiai partai kiai anu selalu memohon ka pemerintah suuzon gede jasa coba ge deuleukeun cak lain cak kula cek Imam Ghazali deuleu ge di Ihya eta teh bakal suuzon gede jasa ka kiai-kiai anu kos kitu teh ekstrim nyana teh ka kiai kos kitu teh pesimis nyana teh hateletik mah mengakui nyana embung ka tembong gorengna ngamongkeun kiai anu apik bakal lain cak kula mah nyampaikeun doang teu percaya deuleu ya puguh hese cenah macana mebes ya so ngomong-ngomong atuh bacaan ieu na sapotong-sapotong nu ngeunah-ngeunahna doang dah ieu tapi teh kos karita ieu Muhammad cek Gusti Allah balieran tinggalkeun deuleu ke situasina jeung kondisina nah ulah ditinggalkeun justru maneh diutus ku kaula teh cek Gusti Allah jangan beberes mentak eta teh nabi teh ngangon makhluk wali teh ngangon kiai teh ngangon tah ieu ngangon bebek besi aya anu endek ka dieu ka sawah batu dikit besi aya anu ka belah dieu ka kece bebek tadi giring-giring pangitik lagi kudu dua bebekna lempeng nyana ngaboros aduh tinggal bebek banyi lah goy aing di hus-hus aing siap mapal cak bebek guys aing gedek mapal bae mapal berjamaah
beres. Masya Allah kiai dah mapal atuh deh kumaha kumaha ngaping makhlukna pan ieu teh makhluk jang ulah sok ngeridit bukunya nana kredit kumaha coba ayo sing hade nya ulah sok kegemes teuing ye karena duit ya ulah nyanana nyeun proposal ngaping kumaha ka makhluk da bobolokot nyanana mal bisa tama pangitik tinggal pangitik engkena diomek ku bebek mana pangitik mana ayo aing pangitik ya mal beres lantaran nyanana bobolokot tuh da mazarwa jeung nitahan tahajud nyanana kerek bae diintip ku jelema sieun ditahan tahajud bae diintip bae teh hudang bae teh sia kain sia nita tahajud gitu bisa kerek bae jatuh yang menitah-nitah aduh bener mah bener kan mal beres kajen gua coba kos kolot nggak ulah-ulah nonton TV ya siap nonton TV baik ke anakna pugunya anak ke nonton TV kia nonton TV bawa enak sakanak aja aing teh nyana ieu nu puyeng je abah tak kula ieu sia kunaon dia pan ka kula ti ulah nonton TV aya abah keur naon aing mah kolot wal beres jakeur ieu mah ketika jadi kiai teh paapik-apik pasono-sono parapi-rapi silih doakeun lain silih dedeskeun lain silih omongkeun baheula mah sebab naon dibeungkeut ku agama Islam ngaranna di jero Islam dibeungkeut ku tujuanna hiji ngagungkeun Gusti Allah silakan dek di mana bae di pemerintah tah di organisasi tah di partai tah di tani tah di dagang teh hiji tujuanna dibeungkeut ku agama dibeungkeut ku tujuan Allah moal aya naon asas geus kaluar tina beungkeutan eta bae moal beres agama tinggal agama meungkeut tapi tujuanna geus lain sieu mah tujuanna hayang kedudukan sieu mah tujuanna hayang dunia agama mah agama bae ngan beungkeutan kaduana nu hese mantap hese eta nah Muhammad wa zakir bihi elingan ku anjeun ku Al-Qur'an pituturan supaya li alla tubsala nafsum bima kasabat supaya ulah terjerumus ka neraka ku sebab pagawean manehanana laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' di mana geus terjerumus ka neraka lantaran didakwahan supaya percaya pangeran teh Allah endahan ka patung didakwahan supaya terus ngalaksanakeun perintah Allah endahan maksiat akibatna engke manahanana terjerumus ka neraka di neraka laisa min dunillahi waliyyu wala syafi eueuh nu bakal ngurusan nulungan eueuh nu bakal nyapaatan nu bakal ngaropea moal aya neraka nu Allah jang nyadiakeun jelema anu maksiat ka Gusti Allah nu musyrik ka Gusti Allah saha nu deuk nulungan jeung saha nu deuk ngaropea moal aya ulah datang ka kos kitu cak Gusti Allah bere pepeling make Al-Qur'anul Karim ulah datang ka terjelumus ting jarungkel ka neraka anta kaya kiai ngadakwahan manusia teh ainyanana pi neraka neu kumaha tuh coba ngomong lagi moal bisa ngomong cau tah teh jelas cak masyarakat cau teh jelas tah mantap ngelempengkeun ka Gusti Allah dilempengkeun ku parentah-parentah jeung laranganana di dirina bobolokot ku panyakit-panyakit moal tegas agag-agagan ngomong teh sebab ngarasakeun dirina aduh isin ka sorangan tuh tapi lamun lempengnya na pangeran hiji Allah parentahanana salat puasa zakat haji laranganana ulah kredit ulah proposal ulah kos karitu bangsa haram nyana tegas daekeun jeung daekeun nurut jeung teu nurut lain urusan kiai urusan Gusti Allah ngan jelas kadengena ngeunah cara para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mantap kudu zahiron wa batin tah Muhammad elingan pituturan ku Al-Qur'anul Karim ulah datang kagak gejebur ku pagaweanana
nyanaku gara-gara terpercaya ka aing cek Gusti Allah. Kita percaya ka aing sebagai pangeran endahan ka batu ka patung. Kita nuturkeun parentah-parentah ngalaksanakeun parentahan maksiat, ieu bakal terjerumus. Luruskeun pituturan supaya ulah kitu. Di mana ke geus teu nurut engke ka neraka, eueuh wali, eueuh sapi, eueuh nu bakal ngarope jeung eueuh bakal nulungan engke kaduhung di akhirat. Ketika nyana kokoseran deuk ditebus wa inta bil kulla adli. Andai kata awak-awakan saha bae nu geus ngagejebur ka neraka deuk nebus ku berbagai tebusan-tebusan kul adli la yu'khad minha moal ditarima tebusanana ditebusnya ku dunia katut eusina moal bisa katebus eta teh bahasa kos kitu teh teu narima tebusan cek Gusti Allah ke jaga di akhirat di mana manehna cilaka ka neraka aing teu bakal narima tebusan sakira-kira ditebus ku dunia jeung eusina ge moal ditarima moal aya ieu nu nebus deuk saja pabrikeun ono moal ditarima tebusanana dina hati aing teu narima kana tebusan titik neraka bae ulah datang kasih gejebur ka neraka luruskeun Muhammad zakir bihi hok pepelingan jelema teh ku Al-Qur'anul Karim. Nah, ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta nu teu narurut kana ajakan anjeun Muhammad titah mangeranan ka aing endahan ka batu ka patung. Titah narurut ka parentah aing ngalaksanakeun endahan maksiat mabok digedekeun zina korupsi. Maling jeung sajabana dengan kata somprana cek ahli tasawuf nuhankeun harta, nuhankeun jabatan, nuhankeun makhluk. Eta teh bahasa ahli tasawuf. Di mana-mana jelema karesepna lain ka Gusti Allah, berarti ngabogaan pangeran nu kumanehna diresepan cek ahli tasawuf. Aya jelema resep jasa kana harta, datang ka teh salat-salat acan dibahasakeunna mangeranan harta. Aya jelema resep jasa kana jabatan, wani meuli sababaraha miliar oge. Nu penting aing diuk dukung ku sia, berarti nyana mangeranana kana jabatan. Tah, lamun aya jelema resep jasa ka makhluk, ka jelema dibelaan ka jeung kumaha ge ngaranna nyana teh mencintai makhluk, mangeranan ka makhluk. Aya karesep salian Allah ngaranna pangeran cek ahli tasawuf. Geus guari dibahasakeun menuhankan dunia, menuhankan tahta, menuhankan jabatan, menuhankan makhluk. Tah eta teh bakal kena akibatna di akhirat neraka. Jelema-jelema nu teu nurut ka ajakan anjeun Muhammad, teu nurut ka parentah aing. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu. Jelema-jelema eta nu bakal digejeburkeun ka neraka ku sebab pagaweannya na. Di neraka ke bakal kumaha lahum syarabum min hamim panas neraka teh dahaga ke bakal dibere cai jang minum padahal manyana ge keur gugujubaran ku kucuprakan kekerbekan dina cai caina kumaha eta teh tiis tanya teh atawa panas teh sakumaha lahum syarabum min hamim bakal dibere inuman tina cai anu panas-panasna geus teu kacaritakeun sakumaha panasna sebab eta panasna teh kadeuleuh sanajan di wadah bubuncalan luar biasa ngagolak cek urang teh bakal dibere dipaksa titah nginum cai nu meunang ngagolakeun di neraka inum ku sia ajur sainting-sainting. Kitulah para kafirin, kitulah para musyrikin, kitulah para munafikin bakal ngagejebur ka neraka. Nu narakana ngagolakna luar biasa, titah nginum cai meunang ngagolakeun lagi ribuan tahun. Pokona mah geus bae acak-acakan usus-usus di jero teh boro-boro nu panasna ngabuncal di neraka model kos kitu. Cacak-cacak panas nu aya di urang ge mun diasupkeun langsung atuh acak-acakan komo ieu di neraka. Nailah wa azabul alim siksa anu pohara jasa kunaon eta bima kanu yakfurun tailah ku sebab manehanana kalalupur waktu di dunia. Nah
kakupuran di dunia engke bakal diasupkeun ka neraka. Neraka teh jang jelema-jelema anu kalapir, neraka teh jang jelema-jelema anu musyrik, neraka teh jang jelema-jelema anu munafik, neraka teh jang jelema-jelema anu maksiat. Ari kitu mah di dunia lah teu pernah maksiat aya ridho Allah, neraka teh eueuh seuneu sakumaha nu kamari caritakeun Ki Bahlul. Eta Ki Bahlul teh kuburanana di Baghdad. Ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan didinya Bahlul. Tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh. Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas. Sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Ditanya, jageus teh kapanggih Ki Bahlul. Asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung ngeun tas di mana? Tas di neraka. Tas ulin ka neraka. Hah, sia ngomong jak raja. Tas di mana? Tas ulin di neraka. Dek naon tuh? Jangan seuneu sugan aya bae seutik. Jang naon? Ya, jang ngarokok. Si Bahlul cak raja teh. Pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas. Ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid. Mantak embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantak Ki Bahlul ya. Wali, ulama, cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul sia. Jadi nyana mah embung kanyahoan kiai, kuari mah nu lain kiai hayang kanyahoan kiai. Artis kikiayanan, coba ya musisi kikiayanan, coba nu kumaha pelawak hayang di kiai. Nu kiai asli mah embung murikak bulu disebut kiai teh ya, sebab kiai teh kiyahi nusok ya Allah ya ilahi ya Allah ya ilahi. Ima lain mah ya kredit ya proposal mal beres kitu bata mah. Tah nu kiai asli embung di kiai nu lain kiai hayang di kiai. Tah ieu mah dokter Andes doang tadi disebut marah. Ente kurang tuh. DRS nya mahal itu. Oh ya maaf ya guys, Dokter Andes Kiai Haji Arif yang saya hormat. Ujungnya S1. Apa itu S1? Hita kecap benteng. Siungin teh. Aduh, Masya Allah. Ya Allah. Bahlul. Kumaha sia tas mana? Tas neraka. Nu bener. Tas naon tuh? Nengen seuneu. Manji. Eueuh. Kumaha sia tas bareng kieu? Ulah barang datang ka penjaga neraka aya malaikat di dinya. Ulah minta, malaikat. Ulah. Ieu neraka. Mohon. Bisa kula neuleuh coba pangbukakeun. Ai kitu rek naon? Coba rek neangan seuneu saeutik we. Yang naon cek malaikat? Lah perlu. Cak malaikat teh atuh moal aya ente sangaran ana Bahlul. Lul cek malaikat eueuh tanda-tanda seuneu ente mah. Ente coba hayang deuleu. Dibukakeun ku malaikat zamania teh. Pek. Tah silakan ieu neraka. Asupna ka neraka. Yo. Pan cenah cak Muhammad, cak Anjeun Nabi neraka teh seuneu, ja ieu satungtung deuleu eueuh seuneu naon eueuh naon. Kakidul eueuh seuneu ka kaler eueuh seuneu kawetan eueuh seuneu ka kulna bohong berarti eueuh seuneu pancena neraka teh seuneu kan eueuh keluar deui nya malaikat kok enggak ada api. Kemana ini apinya? Katanya neraka itu api kok enggak ada. Kemana itu nerakanya? Oh Bahlul, neraka itu tidak ada api, cuman tempat api. Iya. Apinya di mana? Apinya mah nanti orang Cikupa yang main gapleh, nah dia bawa balak genep nanti ke sini. Itu bawa api sendiri dia. Oh begitu? Iya.
yang orang sonono, orang Pasir Gadung yang suka main ayam di kawasan. Nah, itu dia mati nggak tobat. Nah, itulah ngaduin ayamnya dibawa ke neraka, dia bawa sendiri. Yang mabok, nah itu nanti bawa api ke sini. Yang zina bawa api nanti dia ke sini. Yang korupsi bawa api dia ke sini. Tah, eta horenganan seuneu mah bawa urang ti dia dibawa ka ditu. Cek malaikat atuh aya neraka mah nu mantap pantes dina Al-Qur'an. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar. Sing sieun maneh ka neraka nu panghurungna teh manusia. Ieulah manusia-manusia nu kadarituna pinuh ku dosa. Asupkeun ka neraka nu mendak sanajan ngarendeng da duaan. Nu ieu mah ngan mabok doang, nu ieu mah nya mabok na zina nya maling. Ngarendeng duaan atuh beda seuneu panasna. Si mah pohara jasa atuh si mah bawana sakitu bae. Tuh kos kitu cak Ki Bahlul teh jauh sono horeng di neraka mah. Mendak ke Kangjeng Nabi operasi ka neraka. Sahabat operasi. Ulama-ulama operasional terus ka neraka. Teu panas sebab teu mawa seuneu ti dieuna ka ditu. Bawa urang seuneuna geus mun hayang panas ge di neraka bawa saloba-lobana. Kitu bae ulah hese-hese. Sanajan ngarendeng di ditu tah nu ieu mah teu boga piseuneun. Nu ieu mah pinuh atuh engke nu ieu mah sanajan ngarendeng nu ieu mah parah nu ieu mah teh. Nu ieu mah aman-aman bae. Tah nu mantek dipersilahkeun ka dieu teh kitu Tuan Raja Jawa sono horeng di neraka jahanam mah. Raja Harun Ar-Rasyid kieu nu bener sia lol. Bener cenah. Kira-kira aing mau sedan tuh. Ya asana mah pinuh lo Raja. Waduh, sia Bahlul kos pisaan bae. Karase ku aing geus kira. Sing trek-trek awak aing. Ge. Engke bakalna kumaha tuh? Kumaha tah mah terserah Tuan Raja kira-kira bakal hayang kabeuleumna rada rosa teruskeun. Kira-kira hayang aman di dituna atuh tah mah eureun jadi rajana. Eta mah terserah Tuan Raja ngan kula geus ngalalakon ka neraka kos kitu. Duh, cek Bahlul cek Tuan Raja teh. Yang dikeureung bae atuh nya jadi rajana. Ya terserah Tuan Raja. Tambah kahiji eta geus beres encan. Masih kene kieu kene bae Raja Harun Ar-Rasyid. Mikiran bae nyana. Tuh ngeunaheun nya lamun jadi wali. Ngeunaheun jadi ulama mah di akhirat mah asana araraman dina neraka. Nyana guling gasahan tah bareng tas ngobrol jeung Ki Bahlul teh. Bolak-balik ya. Teu bisa hudang nyana salat kayak ngedeng deui. Nikmat meureun mun jadi wali mah ke di akhirat. Teu mawa seuneu caku bahan nu ditakeun ku si Bahlul. Kieu sapoe dua poe saminggu nyana. Keur tenang-tenang kieu bae nyana teh di luhur singgasana raja kerajaan. Aya di luhur keur macul. Tuan Raja teh saha eta? Kula. Saha sia? Abu Nawas. Keluar aja. Eta naon tidak terpacul di dinya, deuk melak cau. Manya melak cau di luhur, cek jadan teh. Geus pokona mah sugan jadi be cek cenah. Manya melak cau di luhur atuh jamal jadi kajeun kumaha ge, kuduna ge ditaneuh melak cau mah. Ulah di luhur sungsunan aing. Manya melak cau di luhur sungsunan moal jadi sia. Sarua yang jadi wali di luhur kasur moal jadi tagen. Aya hoa. Aduh kanasehatan kedua kali Raja Harun Ar-Rasyid sial-sial teuing je. Bener oge tak Bu Nawas. Kok nyahoeun aing hayang jadi wali. Gas atuh turun sia. Enggeus saya geus kaharti mah kula lagi turun. Turun. Tadi tuh mampir heula teu aram kalau mah kudu ka istana mung ke mah tempat Ki Golkar tempat di dieu. Ini aku nawas ka ieu. Tiga raja bae. Dua penasehat hiji Bahlul dua Abu Nawas. Ceknya jangan aredan kabeh tau. Panggil Bahlul titah ka dieu Bahlul coba tudaekeun. Kunaon cenah teu daekeun anak? Wallahu alam cek anu diutus. Coba titah ka dieu Bahlul, tas si Bahlul titah ka dieu jeung Abu Nawas.
Aing hayang nanya nu sabenerna coba kumaha aing nyeri hati aing ya. Hiji bakal mamawaseun ya aing. Cak si Bahlul tah mah. Kadua melak cau di luhur sungsuna moal jadi hayang jadi wali di luhur kasur moal jadi cak. Coba aing ngobrol nu sabenerna coba cak ada. Dikatakan itu. Kiai Bahlul, ulah kiai aing mah lain kiai, nu edan aing mah. Nu edan Bahlul tah kitu sia. Kita kali itu kutuan raja. Dek naon? Sada rek nanya. Lamun dek nanya lain aing nu tita kadi itu raja nu ka dieu. Maknya aya gentong nyamperkeun gayung nu kudu nyamperkeun gentong. Wih, nu edan jadi gatuh aing ngomong ku mah edan cieunan. Sampaikan ti nu edan kan itu. Datang ka Abu Nawas. Tuan Abu Nawas. Ulah make tuan. Kiai Abu lain kiai aing mah. Satu, nu gelo. Sarua jeung nu tadi. Itu edan ieu gelo. Ieu mah dengan hormat tuan raja titah ka ditu cenah. Aya naon? Cenah nyana geus teu bisa hees rek nanya masalah. Bejakeun ka tuan raja, moal aya wali, moal aya kiai nu daekeun mapatahan di istana. Eta mah pinuh ku paharaman. Lamun endek datang ka dieu eueuh ti dituna gentong nyamperkeun gayung. Cih sarua jeung tadi teh mah cenah. Bebeda ka tuan raja sakumaha tadi laporanana. Sial amat eta. Apa ku aing cenah dibui bae kitu. Coba bui eta Abu Nawas bui. Beres tah budak. Dibui Abu Nawas diasupkeun dilayat ku raja. Abu Nawas ulang. Ieu tah gara-gara sogol sia ka aing ku aing dibui. Jangan ngeunahanan dibuyan sakna. Nikmat dain dibuyan makulah teh kudu usaha barang di dieu mah jadi bere dahar nikmat jasa. Urang mah minta rada kebelan bae dibuyina sakna teh. Sial-sial teh cak tuan raja. Sugan teh menyeri dibui horeng ngeunaheun. Aing mah kieu bae nu mantak dibui ge lain sabui-buina. Aing mah nanya bae emang kumaha itu syaratna jadi wali. Syarat jadi wali mah eueuh naon? Hiji ulah sok hees di luhur kasur. Nomor kedua ulah sok hayang diraja-raja. Nomor katilu ulah sok make kendaraan bagus. Nomor kaopat ulah sok hayang boga nanaon. Sakitu doang syaratna nanaon. Nanaon berat. Kos kitu syarat jadi wali mah. Nu bener bae nu bener simpulna kumaha? Oh kakarak ngaluarkeun dalil. Abu Nawas di jero penjara teh ngaluarkeun dalil nafsu. Begitu la tujalisin nafsa cek Abu Nawas. Ulah sok rerejengan jeung nafsu. Lantaran nafsu teh adalah ada musuh kendaraan setan. Lamun anjeun ieu digiring-giring ku nafsu jeung setan datang ka paeh moal jadi wali. Sebab wali mah teu boga rasa diri mulya, teu boga rasa diri agung, teu boga rasa diri aya. Geus panghina-hinana, pang lemah-lemahna, pang rudin-rudina di dunia, tak mun geus ngarasa teu berarti boga awak kakarak diangkat jadi wali. Kula neuk guguru atuh ka anjeun. Atuh eueuh masalah deuk guguru mah. Ngan kudu kaluar ti istana. Deuk siap kula deuk kaluar ti istana. Ulah siap-siap kudu bebeneran. Bener. Karak kaluar istana dibikeun. Kerajaan dibikeun. Kaluar Raja Harun Ar-Rasyid ngan baju hiji. Calana hiji, serba hiji. Teu meunang make kendaraan. Lempang cumplang campling guruna Abu Nawas. Kakara dit naon kitu dididik ku Abu Nawas sanggeus tadi dididik terus teu meunang boga rasa agung jeung mulya, satungtung boga rasa agung jeung mulya eta teh nyaruaan jeung pangeran. Nu agung jeung nu mulya mah pangeran. Urang mah kudu ngahamba nu sah bener-benerna jadi hamba ulah boga rasana naon. Kakarak dirinya seetik.
geus teu boga rasana naon. Kasimpulan nama selama 5 tahun Raja Harun Ar-Rasyid ngampleung kakara ku jelema kuari mah di kota teh di ome teh nyahoeun eta raja huluna di kitu-kitu geusina kadang-kadang ulin jeung budak kakarak di dinya manggih kanikmatan ibadah Raja Harun Ar-Rasyid. Baheula aing di raja-raja di dunia di akhirat mah bakalna disiksa. Kuari aing dihina-hina di dunia di akhirat aing bakal jadi raja. Tuh kakaraknya nak bebeja deui ka Abu Nawas. Geus jahoeun Abu Nawas ge. Makom demi makom geus dilaksanakeun. Cak Abu Nawas, wahai Raja Harun Ar-Rasyid, kuari kudu jadi raja deui. Ieu naonan raja deui, pimpin umat. Lamun umat tadi pimpin, ieu bahaya. Anjeun mah boga wewenang, anjeun mah boga wilayah, anjeun mah keturunan anak keturunan ti dituna keturunan ti sahabat. Nah, pimpin, dititah mimpin deui lantaran kuari mah yeuh geus moal hayang dunia. Tita jadi raja deui, dipaksa kudu raja-raja. Jadi raja deui jadi Harun Ar-Rasyid ngan geus jadi wali. Geus kuari mah rajana geus bener-bener dakwah, ngalempeng-lempeng umat, ngarapih-rapih umat supaya umat ulah sasar, diajak ke jalan tauhid, diajak ke Gusti Allah. Baheula mah aing jadi raja hayang untung ti umat, kuari mah supaya umat hayang untung ti aing. Cek Raja Harun Ar-Rasyid lamun aing lamun sia nyararahon naon nu aya di aing hate aing teh naon iwal ti hayang ngalempeng-lempeng sia ngalurus-lurus anjeun pahe para kaum wae para umat deuk diajak ka Gusti Allah. Geus kuari mah ulah boga pikiran naon aing mingkin anjeun semata-mata deuk diajak ka Gusti Allah. Tamun geus kos kitu los jadi raja. Mun masih kana jadi raja bohejo karena dunia boro-boro jadi raja nasional, jadi lurah moal berat, moal becus, moal bener SPPT aya 2 geus kumaha tuh kadituna tuh sertifikat aya 3 atuh diganda-gandakeun deui kumaha boro-boro jadi lurah jadi arat dia moal beres. Moal beres. Masyaallah tah kos kitu dididik, jadi kudu aya pendidik dek jadi wali teh. Atuh boro-boro jadi wali dek hayang bisa maca kitab ge kudu boga guru, hayang maca Quran ge kudu boga guru, hayang bisa maca ieu bae ge. Ini Budi ini. Eta kudu boga guru. Masya Allah. Tapi aya murid ngaleuwihan ti guru, kadang-kadang aya. Hasan Basri boga murid ngaranna Al-Habib Ajam. Dididik ku nyana cumplang campling sarua kabeh ge jadi wali mah kos kitu. Beres kawalianana geus kanyahoan, kuari muka pondok pesantren biasa. Geus di mana-mana jadi kiai, dakwahna lurus. Geus aya dina makom wali mah geus teu hayang kauntungan dunia, hiji bae ngalempeng-lempeng, ngajak manusia. Eta teh tadi teh tah naon kitu ngaranna ngangon wali teh didatangan ku Ki Hasan Basri guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek muridna kadatangan ku mama bunga gunung sekitar ieu Baghdad di Baghdad. Hasan Basri ti Baghdad Basrah. Gunung sekitar ieu laluhur tapi hati kuring leuwih bunga leuwih luhur kadatangan ku mama. Alhamdulillah. Didele ku mata zahir, didele ku mata batin ku Ki Hasan Basri berapih. Geus bener-bener lillah segala rupa namagahan ngajina lillah. Berjamaah na lillah kadatangan tamu na terus belillah diperhatikeun ku Ki Hasan Basri. Bagus. Datang ke pangkat kawalian anu optimal sempurna. Datanglah ke waktu dahar sore. Itu dahar roti aya segala aya macam-macam aya. Pas dek dahar aya tukang menta-menta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didele ku Habib murid. Hampura guru. Kuna? Kek dicokotan tah naon-naon nu aya
roti nu aya didinya 3 geledek dibikeun ka tukang menta-menta. Aya lauk, daging ayam segala rupa dibikeun, aya sanguh dibikeun. Sedangkan Ki Hasan Basori teh duaan deui mawa batur, jadi 3 didinya. Pas rotina 3 dibikeun kabeh. Cara ricing di hareupeun meja kosong. Cak babaturanna teh cenah wali yang murid mama kayak gitu munnya ge wali atuh meureunan kudu ngahormat ka urang bener gak ya baraman atuh lah dibikin kabeh. Oh ya mama nilai sangki ieu mah tinggal ngelapan bae. Jadi Hasan Basori nama cicing bae cek babaturan nu saurang cek saurang deui kiai ieu tadi urang geus gahayal dahar tiisuk geus dahar pas deuk dahar kunaon dibikeunnan kabeh. Tah ieu teh wajar henteu mun disebut wali nya. Pancen cak kiai tadi di imah yu urang zarah ka murid kula nu geus jadi wali. Kula mah atuh percaya bae mun nya ge nyana wali minimal dipotong-potongkeun. Urang sapotong nyana sapotong ieu mah beak kabeh. Ya wali kos kieu cek dia teh. Itu dihormat urang nu geus puguh dihormatna jadi henteu dihormat. Hasan Basori kieu aing ge can karti cek. Hasan Basori teh wali gede. Aing ge can karti cek. Tapi ku aing milih nya teh wali. Geus pokona teu misleuk bae teh murid aing teh geus jangkat jadi wali cek. Tapi emang ge ieu kos kieu nyaho cek. Tadi karti. Keur gumreng bae. Ai eta mah fakir miskin teh eta di luar assalamualaikum aya 3 dibere kabeh atuh seserian. Wah hehe bose tuh cak baturna pan nu disuguhan urang nu daharnya na. Pan ieu kos kieu ngaranna waduh teu beres cek teh. Nu dua mah ngomong tapi Ki Hasan Basori mah ngan saukur kieu da ngingin ka harti. Tetep ingin can ka harti. Jol beta Ki Habib teh datang di hari. Emang teu dalahar cek. Cak-cak ke dahar naon kayu di dahar ngan teu ngaromong di hatena masing-masing ye ke sakedeung deui urang dahar nikmat luar biasa kakarak ge ngomong kos kitu tarajo assalamualaikum waalaikumsalam cek Ki Habib teh. Waduh ya alhamdulillah kula kamari ieu boga panyakit teh cager cek manehna ta ieu kula mah terima kasih jasa yeuh mawa roti mawa sangu jeung duit-duitna. Cek Ki Hasan Basori tuh eta meureun. Ieu dibuka ku Ki Habib datang. Sedangkan nu tadi teh keur diberean teh aya keneh nyesa roti hiji deui dibikeun tadina 4 nu 3 dibikeun nu hiji henteu sebab nyana pan 3 pribumi saurang nu dibikeun nu 3 nu pribumi mah henteu hiji pancak anu saurang teh eta ngan hiji doang mun kurang di dahar ku 3 kurang jadi geus lah urang daripada urang kurang dahar mending teu dahar kabehan. Kan gitu begitu datang teh tabu diumbrakeun di meja cek misa urang deh tadi mah bikin kabeh eta rotinya ieu loba jasa pan moal ka dahar eta tuh cek Ki Hasan Basori kaluhuran murid aing berarti nyana geus nyaho ieu nu mantak dibikeun kabeh bakal aya gantina leuwih bagus. Tah eta teh murid leuwih luhur tibatan guru nama jadi walina setahap dengan seukur sakieu muridna mah geus pohara geus nyaho nyana nu mantak dibikeun kabeh teh lain moal digantian di jalan bener geus ka ambeul wah ieu menu geus aya di jalan ieu menu ieu eta mantak kieu Hasan Basori beres dahar nyana terus bebeja ka muridna. Be, ya mama di mama ku anjeun di guruan ku anjeun tapi mama ayeuna deuk nanya ka anjeun. Ieu mah nu mantak kaju ngaluhuran ti mama datang ka nyaho di jalan ieu geus kaambeu ku anjeun teh rahasiana naon.
Sekali ditanya 2 kali tidak ngajawab, demi Allah make wallah, wali mun geus make wallah geus bae teu daya teu upaya. Kulantaran mama make sumpah, kula bisa ngaluhuran mama, kula mah ieu eueuh sama sekali cinta dunia. Jadi kula mah sama sekali jang dahar ge geus teu hayang-hayang acan. Ai mama mah memang geus cinta, teu cinta kana dunia. Ngan kadang-kadang mikiran jang dahar keluarga. Aya mama mah kos kitu saeutik. Kula mah geus teu saeutik ketika acan. Geus eueuh we pokona mah dinolkeun urusan dahar mah. Eueuh sabakatul hibal-hibar acan ti dijana. Jadi kuari kula ngaluhuran mama. Tah jadi dunia ngahalangan kana pangkat urang. Satungtung urang ngejar dunia, satungtung urang cinta dunia, kajenting elmuna saadag-adag moal diangkat di hiji makom, di hiji hal diangkat jadi wali moal. Jelema diangkat jadi wali teh geus resep kana dunia. Satungtung resep kana dunia, nah ieu moal diangkat jadi wali. Ieu keur kabladieuna. Makin cinta kana dunia, makin jauh jeung Gusti Allah. Cinta jasa kana dunia, jauh jasa jeung Gusti Allah. Datang ke resep jasa, teh nyaho nu halal nu haram. Ya, ieu bagus jauh lagi, jauh lah deui. Datang kaku gara-gara cinta dunia, pangeranana ge nu asli Allah nu nyiptakeun langit bumi katut geusina nu ngahirupan jana. Anu nyaetkeun jana endahan teu disembah, nyembah ka patung, nyembah ka batu. Naudzubillah min zalik. Yalah lahum syarabum min hamimin wa adzabun alim bima kanu yakfurun. Sebab kufur di alam dunia nah siksa kejadian. Maka urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal urang ngalaksanakeun perintahanana hayuh, urang lalaunan mantepkeun jauhan larangan-laranganana. Nu sok daek ngaji mah rada deres tapi nu jauh ti pengajian. Usum Natalan milu kuari Natalan. Usum tahun baruan milu tahun baruan. Lamun ngan sakadar lu Natalan jeung tahun baruan dan Kristen doang moal macet jalan. Nu ngamacetkeun jalan, nu ngabacetkeun jalan anak-anak Ki Haji. Termasuk Ki Haji. Tanya lagi milu tahun baruan. Milu kitu Natalan, Masya Allah. Padahal mun urang nyaritakeun Natalan, eta teh ngan sakadar itu penyelewengan tamang deuk ngagejeburkeun urang. Eueuh ti ditu Natal di mana tama ayana ti zaman Paus tama. Eueuh perintah ti Kangjeng Nabi Isa teu aya Natalan teh mengenang kelahiran Isa teu dititah. Jeung teu aya tama ti dituna Natalan kudu dikitu-kitu andai kata endut mengenang kelahiran Isa Al-Masih teu kudu make rumbe-rumbe teu kudu. Jeung Natalanana teh moal jauh ti Islam pasti ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Isa, pasti tahlilan, pasti maca-maca Taurat atau Injil nu asli kan geus eueuh Injil nu asli nu kuari mah eta mah geus tahrif kabeh oge. Urang kuari katipu nyana Natalan milu rame, nyana tahun baruan urang milu macet, Jakarta macet, Puncak macet, Cianjur macet, Sukabumi macet. Ieu pan lamun Kristen doang moal macet. Berarti budayanya na ieu geus merambah ka urang. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Nah ieu lah kudu dipikirkeun ku urang. Nu geus bebeja ka kula kuari nu geus bebeja ka kula ieu anu leungit pamajikanana nu geus 3 poe, nu leungit anakna nu saminggu. Anu geus leungit pamajikanana ieu mah nu leungit anak mah geus loba jasa tamat. Nu leungit pamajikanana ieu sekitar urang. Sekitar Balaraja, sekitar Cigaraksa, Cikupa, Pasar Kemis, Kemeta, kecamatan-kecamatan Tangerang Barat lah ieu nu geus laleungit pamajikanana. Beneran lain lalagaan. Ndek ka mana ieu teh pasti untuk tahun baruan. Geus diboking nya meureun ku Korea ku bule. Ya Allah, kula lagi milu prihatin. Ditanya kula salaktina anu boga anak sabaraha, anu boga anak 2, anu boga anak 3, anu geus boga anak, aya nu geus lila cenah rumah tangga nangan teu boga-boga anak. Laleungit coba ieu. Ke gira-ge, beres tahun baru maruncul deui. Periksa coba papalangkakan anak gua. Coba ngagedean tah teu coba ieu. Masyaallah. Baheula mah urang ngadenge tahun baru, ngadenge Natalan teh di kota kuari maka urang. Ieu kakara kos kikieu anu kieu. Tahun berikutna
sesuai jeung Kangjeng Nabi mamin zamani illa badu sarun beki goreng beki cilaka urang mah kuari geus karolot masih kene bisa menikmati ayat-ayat wallahu alam kahareupna zaman anak jeung incu urang masyaallah geus hararese lain lalagaan ieu mah zaman urang baheula keur leutik TV ngan saukur make aki eueuh aki geus hese teu bisa nonton TV kabelah dieuna geus make eta naon gara colokan kuari mah TV dibawa geus make 3G geus make BlackBerry kuari geus aya sistem anyar deui wah geus sagala rupa canggih kuari mah geus kadugalan kagorengan dibawa terus setiap saat ka kamar mandi di jalan di mobil dan lain sebagainya mopo ka Gusti Allah. Ieu keur carita zaman urang aya keneh urang isuk pageto anak jeung incu urang mun eueuh kiai nu teger engke deuk kumaha kiai geus balalang kurut kabeh kos kitu kabeh ku Gusti Allah geus dinonaktifkan Gusti Allah jasa sarua kiai jeung lain kiai batur ngeridit nyana leuwih hebat ngeriditna batur nyen proposalna hiji nyana mah 5 berarti cinta duniana luar biasa nu deuk ngelempeng-lempeng jeung nasehatan anak incu urang coba naudzubillah min zalik wa min zalik. Sementara eta budaya-budaya Kristen, budaya-budaya Yahudi geus merajalela luar biasa. Isuk pageto pembangunan di dieu perumahan luar biasa. Nu geus bae ku urang, deuleu Sumarekon, deuleu BSD, deuleu perumahan-perumahan gitu. Geus teu menyatu jeung agama, api lain imah ieu jeung imah ieu teu wau. Hirup geus masing-masing. Al-Qur'an ngan sakada jadi koleksi di luhur lamari doang dibaca teu pernah. Komo dilaksanakeunna mah. Nggak kumaha sekeliling urang ya perumahan lain ulah mun urang ningali motivasinya sangat bagus tapi kandas agama pemerintah geus teu bisa dipercaya ku urang teu bisa dipercaya di bidang agama nah deuk mana aja pemerintah ge ancul-anculan kos gitu atuh pemerintah geus acak-acakan MUI geus acak-acakan kuari geus kanyahoan aya sababaraha perusahaan anu make barang haram MUI make label halal kene geus sabaraha coba tapi kok teu dilaksanakeun di samping eta deui aya nu lain perusahaan-perusahaan gede perusahaan-perusahaan semacam perusahaan baso semacam perusahaan-perusahaan ukos kara itu ieu teh aya campuran-campuran barang haram ketika didatangan mah kadinya nyana nyaritakeun halal padahal make barang-barang anu haram ieu teh geus lain lalagaan di urang endeu kumaha geubah kahareupna ieu geus carita teori iwati urang mun tayang ka Gusti Allah Gusti mudah-mudahan anak incu urang disalametkeun ku Gusti dibere engke nu mawa petunjukna kiai anu lurus kiai nu bener-bener nu ningalina Allah Subhanahu wa taala tanpa aya embel-embel nafsu jeung dunia amin ya robbal alamin Gusti maha kawasa tapi lamun urang ningali sejarah Kangjeng Nabi istimewa zaman sahabat sangat istimewa zaman tabiin istimewa setelah tabiin geus mulai rapuh ya 500 tahun Hijriah bangkit deui zaman Raden Patah tidinya teu kebel kurang ti sahabat ti harita can pernah bangkit deui datang ka kuari 1400 can bangkit deui kakarak endeu kamari lamun nyaho sejarah kamari tinggal salengkaheun deui ketika Saddam Hussein jeung Osama bin Laden berjuang tinggal salengkaheun deui runtuh Kristen jeung Yahudi tetapi Allah encan menghendaki bunuh Saddam bunuh itu Osama bin Laden kuari bangkit deui encan kamari teh lamun sangat mengamati perjalanan Osama bin Laden jeung Saddam Hussein dua manusia eta ngejungkel Kristen ngejungkel Yahudi di urang teh kurang lantaran informasi nanti ditu teh dikaburkeun teu meunang urang mencintai itu teu meunang urang teh terus mengikuti teu meunang lantaran urang bertekuk lutut ke Amerika. Nah, kuari geus encan, kuari keur bujurna raramena kuari teh. Urang mah teu paham ieu teh perseteruan antara Palestina jeung Israel teu paham, Syria teu paham, Mesir teu paham, nu paham teh ngan saukur kikituan mah horeng di jero mah keur main anu dahsyat luar biasa. Mantak geus, urang kuari mah ngadoa bae andai kata Gusti eta memperjuangkeun agama kitu bae. Nyuhunkeun dipuntayangan ku Gusti, nyuhunkeun dibere kakuatan ku Gusti. Iwal ti kitu. Lamun di jerona
lain kenakalan agama maknya orok di berondong drat naon salahna maknya ibu-ibu di berondong drat naon salahna naon kasalahanana di Irak maknya atuh perang kos kitu ded masyarakat kabeh agama lantaran boga sejarah moal kaluar ti 10 negara sejarah Islam dunia moal kaluar ti 10 begitu diamati teh 1 Syria, nomor kedua Mesir, nomor ketiga Baghdad Irak, nomor keempat Iran, nomor kelima Turki, nomor ke-6 Yordan, nomor ke-7 Yaman, nomor ke-8 itu Palestina, ke-9 Israel, terakhir Mekah jeung Madinah 10 negara. Tiangan coba ge ditafsir hanya 10 negara. Orang cerita Kangjeng Nabi Adam di ditu, cerita Kangjeng Nabi Idris daerah ditu, cerita Kangjeng Nabi Nuh di ditu, cerita Kangjeng Nabi Ibrahim di ditu. Oh, kacaritakeun sugan aya hiji nabi lahir di Cangkareng, aya lain nu kamari. Cangkareng. Emang isin ngadengeun nabi lahir di Cangkareng. Masya Allah, Masya Allah. Ay berak ngarana teh ya Allah, teu pantes jasa. Tugimin. Ingat ka MZ pisan da MZ. Urang ka Kangjeng Nabi Muhammad mangeunahkeun jasa. Ya Habibi ya Muhammad nikmat cek. MZ ya mengenang MZ. Coba nu eta. Ya Habibi ya Tugimin. Aya beta MZ. Sakitu nama Masya Allah. Nah, mal kaluar ti dinya teh sejarah. Urang mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim, Syria berarti Syam. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh, Turki berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Ayub, Baghdad berarti. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kitu Yunus, Nenawi, sarua Baghdad. Kuburan-kuburanna masih araya kene, aya kene. Nu mantak kuari lamun urang ka Baghdad moal mah 10 poe zarah aya beberapa nabi. Urang ka Syria aya sababaraha nabi, ka Turki ka ditu ka Yordan. Encan kuburan-kuburan para sahabat. Masya Allah moal kaluar ti negara eta. Nyaritakeun urang berbagai tafsir, nyaritakeun Kangjeng Nabi Nuh eta caah di mana, gunung judina di mana. Geus araraya kabeh di negara itu, kabeh turunan. Urang mah ka dieu zaman harita mah encan aya Cikupa, encan aya Pasir Gadung, encan aya lah anyar tah kos kitu. Tetapi lamun kurang diamati Indonesia nu anyar tahun 500 kakarak bedah Indonesia zaman Wali Sanga, tapi kuari termasuk negara terbesar Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu pohara Indonesia teh pohara Islam nu pangloba-lobaan. Cuman kuari mun ngukur kualitas Masya Allah ngan tetep bae urang mah mun tayang jaaya baheula pejuangna para wali Allah janyana mah pan teu maot. Mantak begitu Muhammadiyah ngaharamkeun ziarah bangkit bangsa Indonesia ka orok-orok hayang jarah. Menang saha eta mun lain menang Allah moal bisa. Wah beh zararah, penting mah zarah beh salat gitu. Timbal pagede-gede oh masalah. Ya Allah ya Rabbi leilah lalakon dakwahna Kangjeng Nabi make metode anu rapih langsung ti Gusti Allah. Ketika itu teu beres indit kegeus tiis datang deui rapihan manusia sangkan ulah ka neraka. Kitulah konsep dakwah teh. Bebener jelema teh tuduhkeun jalan anu lurus. Ieu meunang ieu henteu bejakeun. Ieu wajib, ieu sunah bejakeun. Ieu makruh, ieu mubah bejakeun. Ulah eureun-eureun tanpa aya embel-embel muatan selain daripada dakwah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat. Pemerintah urang mudah-mudahan dibere teger, dibere lurus jeung adil. Para kiai nage mudah-mudahan dibere kararuat ku Gusti Allah sehingga bumi pertiwi Indonesia makmur, kuat agamana, kuat negara jeung bangsana, sehingga urang kabehan ada dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.